Duh ngeunah kieu hirup duit loba pamajikan can boga komo budak mah eueuh can kawin kudu dipake naon ya duitnya pangabutuh eueuh ieu teh beak ngadegeuneun kabutuh teu Minjem ka tatangga meni hararege minjem ka kosipa sieun teu kabayar anjir teu loba duitna euy Sebenarnya kacida aing kerengangan injemeun teh aya itu. Aing mah euy nginjemna ge ke jalma eta mah sok libur ke mana-mana. Yang anti tahun bukan aya budak leutik. Teh sia mau awi penyang-penyang teuing. iya kehe lelompangan di kebon eueuh gawe puguh aing keur mawa awi Keke kebenaran kacida ya budak ditaheun. Naon tuh maneh mau awi? jeung pamancar aing runtuh Naon sia ngadeukeutan aing meran keng. beneran kacida yang maneh aing boga pangabutuh ka maneh ya kedeung Tahu tuh naon tuh maneh bisa da kita raya pangabutuh ka urang. Curiga arek yang sarakeun urang sia mah. ieu aing ge tadi di kebon si eupleu baca duitna panggil anjing sia kedeung Tuh nya cek aing ge. Sakalina aya pangabutuh yang sarakeun ka aing. nah guru maneh budak tong loba omong panginjemkeun heula aing 50.000 diburuhan Bener. bener Lah tuh tungguan di dieu. buat dua hidup opat lima Acir, kebenaran si eta lo boga duit euy. Mumpung aing teu boga duit hayang jajan. Keren sia. Aing tadi ngagerohan. Teu kadenge nya. Kena loba duit. naon sia ka dieu kehet bisa tara ka dieu Iya. di kumaha kehet biasana urang teu boga duit mah tara ulin ka dieu ayeuna urang loba duit mane ulin ka dieu arek naon Tadi teh aing teh keur lompatan di kebon, papangejing si Ableh. Si Ableh teh nginjem duit 100.000, karunya kacida si Ableh teh boga nyang meuli beas-beas acan. sambung sia teh masuk kese mayarna ge Geus embeu, karunya kacida bisi. sok kese daek tanggung jawab maneh teu mayar Baiklah, karunya kacida yuk. Sabaraha? Yuk, korong katempok korong-korongna karunya yuk. Buru. Loh, 100 mitana ge. di hatu mumpung urang keur loba duit keur bager ya Atuh, aang heuh atuh. kehet teh apal we aing keur loba duit teh aya minjem tadi ya awas we engke mun ditagih hararese Cier, aing boga bati 50.000. Bisa kana bisa apalun. Kita dari teuing jam 50.000 diberet tawa. Mana wae sia ya teuing aing kesel nungguan. Ketika akaran jadi dieu. Ai sia teh bersyukur pisan. Nyanita ka aing, nyanyarekan deui. Di mana kadikeun duitna aing beli beas. Alhamdulillah geus kabeli beas jeung anak pamajikan. Anjing kupleu. Oh no. Tadi buat poe acan. Naon gerak we nagih karage sapoe kabeli beas hungkul. mana dieu keun bayar hutang butuh duit aing pancina tadi moal lila Dia kakarage sabaraha jam dan sapoe-poe acan. Nagih deui wae. geus buru kayak dieu keun 100.000 butuh aing Naon aing mah ditangjem nagih 50.000. 100.000 50. 100 50. Buku 100 50, dia buku kayak buat 100 minjem lagi 100 50. Anjir, parasea euy, resep. Motor nu paraseana aing nu menang duitna.